Pep, adik. Apa? Ketua? Adik mana apal tuh? Gimana? Aku ming. Apa ketua? Oh. Terus kumaha? Kayak orang nanya itu lah. Ayo. Siap. Kela Rip. Ari maneh bahasa harita pernah ka dieu lain? Pernah ketua. Tapi poho deui. Piraku poho maneh mah. Penting ka dieu teh ketua. Ampun, ting. Cik urang tanya yuk. Ayo. Tuh ketua. Ya, di rumah. Tah, cik urang tanya yuk. Ayo. Badai Tumaros. Nanya ke naon? Kamu nanyakannya biasa ya. Ayo jatah. Non maksudna aing nanya alamat kudu mayar ka sia. Ya, Hah? sia wanian. Sia kadi make naon? Ke mobil kunaon sih? Cepet aing minta ka dieu. Emang jalan nenek moyang sia ieu. Moal bisa liwat sia teh cepet heula mah ka dieu. Oh, yang geus sia ribut aja aing. Anjing. Kalem. Saya datang ke dieu bade tumaros bade nanyakeun alamat. Berarti meureun jasa, Pak. Nanyakeun alamat teh. Oh, gitu. Wajar lah nya, heuh. Terus saya kudu Komo di dinya mah mobil. kumaha? Cepet lah minimal. Deh, emang saya teh nyaho ieu saha? Ya aing mah nyaho. Emang aing nyaho. Komo anu ka di? Icing deh. Terus kudu kumaha? Kudu mere duit kan? Mere duit ka dieu mah ka si Jepri. Arapaleun Jepri nya dihareup. Nya. Kieu we. 100.000 mah eueuh, Jang. Nya. Ieu aya 10.000, 5.000 jang di dinya. Nya. 5.000 jang di dinya. Buset. Ya, kieu we. Kumaha? Saya resep tak ka kacamata di dinya. Oh. Kumaha lamun dipenta? Hayang kacamata ku. Oh, nya hayang. Heuh. Heeh. Ame sia malak rada kerenan. Oh, bener. Yap. Jadi kuring teh nanya alamat kudu mere duit jeung kacamata. Emang gitu aturanna. Mangga, candak. Wedang yang nahan teh ya. Oh iya. Yang geus kartu nanya ka kacamata dihareup nya. Oh. Sia geus dibere duit ku ketua aing. Malah kacamata deui goblok teh. Sia untung sakitu aing teh digebugan ge. Sia goblok. Sakitu untung teh digebugan. Geus tong ditong. Ki urang nanya dihareup we. Ayo, Pira ketua. penting jelema unu wauh. Bener ketua. Orang nanya we. Ayo. Set duit aing ladang tanah dikeluarkan KB BA KB direntenirkan geus Bapak Alek minjem teu mayar bet kudu kumaha aing nya ya duit geus BA KB makan di aing ya Tayong. Itu lain kacamata murah ya. Mahal sih kan. Woi, ancep pernah meuli bu. Dua awe kasih komen. ka bener nih Jadi duit. Jep Naon sia pake? hampura ulah ka ngarambek ya aing erek minta tulung aing kasih Jep Ya. Tong tulungan lah. Jep kedeung Jep yong kedeung heula aing rek minta tulung aing loba tagiheun ieu Nah, loba tagiheun duit aing di luar ladang tanah kamari aing ngejual di rentenirkeun ku aing Bara duit cek aing kemun aing hasil ya. ya Jep ulah pikiran komisi ku aing pokona geus disiapkeun Hidangnya ku ini pikiran komisi mah. kedeung heula duit aing loba sieun nyaho teu menang ladang ngajual jabon aing 5 hektar aing tuh dipake rentenir ku aing ya makana aing minta tulung kasia yong maaf ya aing minta tulung pisan pangnagihankeun aing lah bantu aya aing salah jir ka Pak Alek hiji tah aing unda saham di manehna Balik. Pak Alek lain. Pak Alek hesek tah Kira nginjem duit sama manehna. aya saminggu kamari ka tukang mah Sia ari giliran loba duit mah teu ngabejaan ka aing. lain kitu ya aing nya pokona duit teh ku aing geus disebarkeun kabeh ku aing geus disebarkeun pokona ladang jual tanah ku aing dipake rentenir ku aing Terus kumaha aing tagihna? tah kieu tugas sia Jep yong tugas sia pokona ka Pak Ibnu Hela jeung ka Pak Alek Pak Ibnu boga motor cokot Pak Alek boga mobil cokot pokona cokotan kabeh geus tong loba mikirna naon pokona sia tugas tangke sia komisina di aing 20%. Pokoknya Pak Ibnu keur make motor ge geus tong loba ngomong cokot we geus. Ayeuna Pak Alek boga naon cokot. Geus tong loba ngomong naon tah eta tugas sia duaan. Nya, pokoknya inget tah komisi sia 20%. Bener eta Pak Alek buka mobil Jep. Aing teu percaya.
Lain kamari teh minta duit ke aing teh, minjem duit ke aing teh ngomong nama rek ngagade mobil. Bising sia nempoke di jalan pakai mobil. Geus cegat we cokot eta mobilna. Soalnya mau bisa mayar ki si Alek ke aing, Pak Alekna. Bener ya? Heeh, geus pokoknya tak tugas di aing kitu kudu jelas. Mun Pak Alek mun boga mobil cokot mobilna, Pak Ibnu mun boga motor cokot motorna. Mun sakalian teu mahi eta TV cokot sekalian. Geus ke sia 20% di aing. Jadi, Bener ya nya? jadi guys. Awas ulah ieu masalah mensel jeung aing ye. Moal aing emang sia gitu. Awas ya, awas ku aing ye ditungguan ke ku aing ye. Gablak duit poho ka aing. Bantuan aing. Tak balik. Usuet tinggal ke mana ieu? Ka mana ieu? Pare mana lah? Naon? Pare mana lah? Pare mana lah? Pernah. Balik. Ini motor sa. Motor urang. Duitnya menang di sepengkinya. Heeh. Menang injem. Heeh. Camayan mayar. Encan. Camayan mayar. Wes. Naon ieu? Ye. Heula atuh ieu. Asal lah. Ye. Ieu. Imbung aing. Saya tarik atuh, tarik. Tarik. Aing bro. Duh, aing karak boga motor saminggu geus dicokot. Duh, aing jadi open BO jadi teu jadi aing ditulus. Aing Nah. Benang oge ya. Idang dipalek kan? Alek kuai seperti jalan. Oh. Sip, bagus gawe sia berarti alus. Bener. Wah, aing percaya kasih duaan. Tah. Jep, ieu cekelan heula 10.000 ye di aing ye. Ke sana ngajual motor aing. Yo cek lah Jep. Jadi orang nenggelan jelema teh. bener ieu mah. Maksudnya naon Jep? Sia janji 20%. Heeh, maksud aing cek lah heula ku sia. Aing bener kan kudu ngajual motor heula, naon heula. Aing teu bisa. Mung. Kok cokotnya kau yang kunci. Kedeung Jep. Wah, siapa main gara-gara wae panggil ka aing Harga ieu. diri aing. Siapa sok ngajak ribut aja. Beb. Hajar. Oh, siapa main goblok? Kurang eta ngeubeun aku aing. Nggak bohong ka aing. Ngomong sebentar. Sia maksudnya naon ieu? Masalah naon sia? Jelasin, Jep. Aing ditipu. Janji arek dibere 20%. Aing dibere 10.000. Coba aing nyokot motor, jadi hati pan palek. Lain gitu ketua, emang janji urang teh kasih Jepri teh rek mere 20%. Cuman kan kudu ngajual motor meureun. Terus sia mere naon ka manehna? Aing cuma mere duit 10.000 cek keneh rek dibere heula ngaranna ge DP. Ya pantesan manehna. Ngadat atuh sia mang mere 10.000 kan motor eta. Lain eta boga duit 10.000 ketua. Dep dia kuncina sia. Secara ribut wae jeung babaturan teh geus sia tiluan milu ka imah aing. Ya dia, Bro. Kumaha Jep? Buru sia ku aing daripada gedungan kabeh sia. Ya, kayak itu mah cuma menang Sia tuh mitian wae. Tapi kan aing ngajual heula motor Jep. Bro, milu kabeh. Sia ngarakeun aya Babin Mas ka dieu sia. Milu kabeh tiluan ka dieu naik motor kabeh. Naik. Sia naik tuh. Ayo. Buru naik. Sia gua belum teu ngarakeun. Tadi sia ulah ditonjok sia eta si Pengki. Kang. Ayo, Mang. Motor abdi di cana ku si Jepri. Keur masalah naon gitu? Eta di jabal ku si Jepri, Kang. Hos teangan si Jepri ayeuna. Ayo. Ayo Mang, kurang teangan lah, baik sekalian. Emang si Jepri itu tuman tah. Bikin masalah kayak budak itu aing ya. Garoblok dia mah budak bukan itu mah geus tara rai. Kedua. Wani di lembur teh nya. Biasa spiteng ngaranna oge. Preman sepiteng.
Leungeun arah teu ya, sigana menang rezeki ya. Kemana nya barudaknya? Ketua. Tah, iya nu diteangan teh. Apa kabar sobat? Waduh, teuing. Weh, ketua. Aduh, teuing, apa kabar, brother? Sehat ketua? Alhamdulillah, karena kita nanyakeun imah, geus lila atuh da kumaha. Urang harita datang ka dieu teh 2004. Ho, teu apal ketua ka dieu. Teu apal poho. Tah, gitu. Jadi carita rek silaturahmi gitu, bari rek nya gitulah apalah. Iya, ketua Geus tadi lila. rada arah teh leungeun ketua. Oh gitu. Sigana Apa nya? aya sesuatu ya ketua ya. Lain sesuatu di Sahrini Oh, pokoknya. ketua cari ketua. Siap. Duh, teh hampura ya ketua ya. Oh, teuing. Tadi- Aya seutik hambatan tadi teh kieu. Aya naon ketua aya? Saya teh rek neangan imah akomeng. Nah, jol-jol aya jelema budak duaan naik nanyakeun alamat di dinya. Di Kompas kuring. Waduh. Eta Kacamata kuring eta anu hargana sakitu dicokot. ciri-cirina kumaha ketua? Bukna galing bulu hayam. Paling si koplok ya. Dasar preman sepiteng. Oh. Akomeng wau emang budak eta. Eta teh salah deui ketua. Tah kieu aya mah akomeng wayahna. Ieu kacamata saya teh pan diambil ya ku budak tadi duaan eta tah. Mang teu sopan eta mah ketua. Pangyanakeun. Siap. Eta kacamata teh lain kacamatana. Sejarahna. Gitu akomeng. Ampun teh eta kudu diwara budak nu kitu, lain ngerakeun lembur. Pokoknya ketua. San deh san. Akomeng. Kabenar aya Hasan. Teang si Jepri. Tita komeng ka dieu. Bu, Oke. hampuranya ketuanya. Keun, masalah eta ku ake dibereskeun. Kudu diwarah budak nu kitu Aduh, lain ngerakeun lembur. Ieu teh lembur teh. Masya Allah. Teu tempat tempuh eta ketua. Lamun Nah, coba eta, Bu. wayahna ka ketua ulah ngerahkeun budak nya. Maaf. Guys, urusan komeng eta mah. Gak ada. Tuh, nu kitu mah piraku tuh urang kudu ngerahkeun we pasukan tibang budak nu kitu. Iya makana Percaya ketua. ka akomeng mah. Siap. Pangawarahkeun budak nu Siap. kitu mah. Aduh. Pokona Ngerakeun mah. lembur pokona mah. Bila kitu perlu mah. dihareupeun ketua dibebek ku saya. Ulah, geus warah we. Set aing mah laga mah ke BL datang mah ke mobil ngarep ceban. Kucing ewang. Siapa daripada eueuh wae ngomongna. Jadi teu meunang mah nyumi rokok mah. Tapi ngomong ka saya tanya. Teu nyaho teu apa. Ade dengar cadas di wae deui. Biasa kabur we urang mah. Langkah 1000. Nah, aja Pri yo. Aja Pri. Tuh, tidina akomeng ka ditu. Ira, Teu nyaho tina ka ditu meureun. ayeuna. Heeh. Oke ka ditu. Geus saya. Oh. Mah ieu. Ayo ka tuh bari ngajual eta tah. Ieu kejual. Jual we geus. Lumayan ya. Heeh. Ayo. Lumayan ya ku jadi duit ya. Kudu ngatus na lain. Waing pake heuh supaya mana kabitaan si komengna. Oh bener. Tapi ulah murah-murah teuing sia Jep. Oh, lah hidang. Nya mau murah kacamata kieu. Ngahaja-haja mah. Jepri. Jelema tadi aya di dinya. Wah, bener ya budak. Mah ieu. Ka dieu. Aduh, jelema tadi itu. Jep kacamata sia. Sia. Sia nyokot. Siang sih. Bareng. Tah, ieu budakna Oh akomeng. iya sia manyen masalah wae. Bikeun, sing bener. Ka dieu saya sing deket. Si Yong nunitah ketua. Bener. Bener tuh Bong. Bikeun. Jepri. Bikeun. Sia. Ngerakeun aing ge tamu agung aing sia. Geus, ye cek aing ge, sia teh ulah sok sambarangan. Tamu agung aing sia mah tempat-tempat tuh. Geus karunya ulah. Ye, Sia mah ngarakeun aing. Geus icing. Ye. Teungeunah ya ketua. Dengekeun. Ari sia teu wau ka aing kumaha? Tuh wow bener. Goblok teu wau ka aing. Ye, dengekeun. Sia lamun pasukan aing nyahoeun, aing dikikir ku sia, modar sia. Tuh cek aing oge modar sia. Sia mah goblok. Emang saya sih, A. Sia teu wau ka aing. Aduh. Sia goblok. Geus. Cek aing ge sia Jep. Ya, Kitu tah ngaganggu tamu aing teh. Diuk geus. Temu heula malah. Geus. Diuk. Ya, dengekeun.
Maneh teh sing bener hirup teh. Tentang kikituan emeh naon. Iya emang maneh bener tuh wau ka urang. Tuh Sekali tamu aing sama tong diganggu. Emang nyahonya. Iya udah tetep ieu mah Aing teh nyaho. Udah make mobil biasana tara make mobil anu. Saya minta hampura ayeuna. Daripada ku aing tenggelan deui sia. Hampura. Hampura. Buru-buru sia. Hampura urang. Hampura. atau kali-kali deui nya. Moal. Omat ya. Moal. Jaga lembur maneh. Ieu teh jelema di dihormatan. Saat nu teu wau ka komeng. Sia wawanianan. Eta duit 10.000 mana? Duit 10.000 mana? Beak bikin rokok. Siam. Geus keun bae geus, keun bae tibang duit mah keun bae. Da ngaranna ketuanya. Ikhlas geus. Ieu nya ulah kali-kali deui nya. Moal. Kade ya. Jaga lembur sorangan, sia ngajago mulai di lembur. Di mana? Di luar. Cek aing di luar sia mah. Di luar teh di mana? Di luar imah. Oh, di luar imah. Sia tadina si mantan permanen 100 meter. Terus ayeuna mah. Balik ayeuna mah. Tapi awas ya. Tamu aing diganggu deui. Dileyak ku aing. Kudu diwarah ieu mah. Sakali deui mah nya. Jang, kade Jang. Wah. Jepri. Anjing sia teu mau ka aing. Mereka kabur dengan duaan dari batu dari mereka kabur. Kamu aing. Sino maksudna ngambil si Jepri ha? Kadang. Ieu salah paham. Eta budak mana sih, Meng? Eta tamu aing. Tengah harga bisa ka aing sa nyaho aing sa aing ha. Kedua. Sabar Kang. Ke kusa dijelasin. Mau aing mau sieun ku dinya emang dinya saha? Ngerakan tua. Tas sieun saeutik aing. Duh, Gusti teuing hayu kami sia. Ieu ku aing budak terus kadang. Aing datang ka dieu. Sabar. Iya maksudna naon, Meng? Sabar heula. Pasti salah paham ya. Sia tong ngomong wae goblok. Ku aing. Ya. Tamu aing. Emang saha sih eta? Eta ketua manehna. Ketua naon? Ketua TC. Kedeung makana. Ieu salah paham. Itu maksudna teh manehna ngabela si Jepri naon maksudna? Lain puguh. Ngabelan si Jepri. Puguh manehna ge masalah jeung si Jepri. Mana kacamatana depala ku manehna. Oh gitu, Meng. Jadi salah paham. Aing geus kesel aing goblok teh ngeluyak teh budak teh ka aing. Puguh mana ge sarua eta keseleun ka si Jepri. Ieu masalah paham makana. Sabar. Jajal mah hayu. Kadang. Sieun aing. Kadang. Emang saha di dinya? Kadang ketua. Aing zaman maksudna urang kan datang ka dieu rek mulai ka ieu mah komeng silaturahmi nah. Ieu jadi ayo. Sabar ketua. Hargana. Iya ge lancek urang keneh. Sabar. Nya teu kitu, tapi kan orang datang ka dieu teh rek ulin ka komeng ek silaturahmi. Nah, jadi kos kieu ujung-ujung. Iya pasti salah paham ketua. Makanya aku cong bereskeun nya. Ya lamun kieu mal beres ya. Nya sok rek Kang, sok. tahan lah, sabar. Komeng rek kumaha sok. Cong ngobrol jelas. Jadi kieu Kang ya. Ieu teh tamu saya nya. Ieu ge dulu urang keneh. Saya budak mana sih? Tuh, enggak. Nyolot di dinya. Enggak. Pokoknya kieu intina mah kieu. Jajal aing sia. Intina mah kieu ya, denge. Jajal mah hayu. Denge kenela. Ieu pasti masalah si Jepri pasti ieu mah teu jauh. Jadi akang nengan saha? Si Jepri aing. Ieu ge sarua ieu. Kacamata di pala. Kacamata kuring dicokot ku budak eta. Tah eta. Kang goblok tah si Jepri tah. Ngerakeun urang duaan di dieu. Di lembur. Ayeuna budakna ka mana eta? Waduh. Wah, kabur si goblok teh. Goblok si Jepri. Waduh. Biang masalah mah budak. mantau. Aing jadi pasea jeung dulur sorangan kieu cara nama. Aduh, kedeung akang masalah jeung si Jepri naon? Kieu, Meng nya. Motor Kang Alek anu sok ngajaga kuburan di tempat urang. Dicokot motorna ku si Jepri. Emang jelema teh sopan jelema. Man ari kitu mah budak teh. Sing tetempo atuh teh Nya kitu mah ku aing tadi mau disapih ku komeng digebugan ge. Emang kitu mana biang reseh. Jepri ka mana aing teh yang nanyakeun masalahna jeung Kang Alek teh naon jeung Mang Alek. Ayeuna mah mun kieu mah berarti budak teh kudu diwarah ku komeng. Geus kieu we. Daripada ku batur. Masalah motor geus ku saya Kang dibereskeun. Nah, terus beresnya kumaha? Pokoknya mah akang duduk manis. Ku saya dibereskeun ka si Pengki eta urusanna si Pengki. Masalahna Minta si Pengki Pengki. si Pengki anu ngarentenirkeun anak. Ah, goblok ieu baru teh kudu dibasmi ku aing ieu. Makana Berarti ieu mah salah paham ieu. salah paham. Makana hampura ieu
sama-sama ya tamu orang ya. Datang ke lembur orang diganggu deh ku si Jepri. Set hampura lur. Tenan naon, Aing tadi emosi. Nya, nya. Aing sugan aing tadi diingat tengah belaan si Jepri. Justru kuring teh reuwas dirinya datang ngojol-jol main amuk-amukan. Bisina ka komeng ngamuk teh. Tah gitu. Si komeng mati baheula ke CS ieu. Oh, Ieu dinya teh di kota meureun. nya. Aduh. Makana Hampura ya, lur. Tenan naon, aduh teuingnya hampura nya. Aduh, teuing. Duduluran nyoki mah Ya. atuh komeng. pokoknya mah makanan Lain ngomong atuh dah amprok gitu. di jalan. Aku Kade kulingan. sakedeung heula, sakedeung Kang hampuranya. Oh. Saya teh datang ka dieu teh nu kahiji silaturahmi ka komeng. Alhamdulillah. Anu kadua, urang teh arek merek sesuatu. Kaingan arah teu leungeun. Tah hampura. Aduh, nya, nuhun, aku Ketua. mengnya. Hampura, Kieu Ketua. euna mah saya boga kasibukan nu sejen. Engke isukan saya ulin deui ka dieu Siap silaturahmi. ketua, nya. hampura ketua diganggu deh. Nah, gitunya. Hampura, hampura, Nya, hampura, Lur. hampura nya. Oh, hampura, Gitunya. Dah, aduh teuing. Engke amun amprok di jalan mah. Oke, wing kamun ka kota mah arek nelpon ka Kakang lah ya. Telepon, siap. Hampuranya ketua. Siap, tuh, akabengnya. Siap, 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 siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap hati-hati ketua. Siap. Si bagi dua jeung aing, Neng. Cicing heula tuh ngerakeun ya cicing. Cicing heula siap. Ngerakeun nih. Cicing heula kamu tenang. Diukur di aing. Heeh, cicing. Buka heula sih asup bener teh. Cicing. Geus tenang tuh sungguh. Sama ngerakeun wae tadi aja jelema keneh. Kudu cicing jauh Buka heula sabaraha eta. jelema teh can mangkat ngerakeun kudu. Geus Geus. Heeh, tenang we. Saya bagi dua we geus. Udah kan kita bisa eta. Nyawa mana sih nama geus. Ngawal beusi kamar informasi nama. Di mana? Teu nyawa tah di pabrik. Bos buru buka heula. Yang- Ieu teh sok digeupel wae. Teh heula tuh kudu. Aing merana ka aing semua. Hayang wae. Kudu geus kek lamun geus ada peutingan. Lah anjing boho deui lah. Buru. Geus.